Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanggo sadayana. Alhamdulillah wa syukurillah. Simkuring Mang Acil gentra suara tiasa nepangan deui kanggo anu sok saratia manco ngalangkungan channel Kamemet Urang Sadaya Megas Pasundan. Kumaha damang nuhun upami damang mahnya eta nu dipiharep siang wengina iwati sehat jag-jag waringkas salamina. Alhamdulillah ayeuna Mang Acil tiasa nepangan deui ngalangkungan channel Kamemet Urang Sadaya Megas Pasundan baris neraskeun jejer carios jurig karuhun. Ayeuna tepang dina bagian anu ka-25. Kumaha lajengna ieu carios sumangga urang sami titenan ku sadayana. Namun kade hilapnya bilih anu teu acan subscribe, like, oke diantos komennya kusim kuring gitu. Sumangga supados teu nyangkolong kana waktos urang sami titenan ku sadayana lajengna jajar carios jurig karuhun dina bagian anu ka-25 sorah kapayun. Sabenerna mah aki teh boga murid anu ngaranna nyaeta Ranggasena anu boga titisan jurig karuhun, tapi henteu sakumaha beja anu ibur guyur di mana wae yen jurig karuhun teh cenah jahat. Pek ayeuna ku hidep teangan lamun seug papanggih jeung Ranggasena bejakeun wae ceuk aki geus amanat supaya aranjeun bisa ngabakti babarengan kana jalan kabeneran. Tumpes kajahatan beunangkeun deui kitab Asma Sewu anu geus direbut ku Ratu Siluman. Eta Ratu Siluman teh ngabogaan murid nyaeta Sabda Geni. Nya Sabda Geni boga murid kapetengan anu ngaran Gandawesi. Manehanana pagaweanana ngumar kana kajahatan nyieun karaman jeung kaonaran ka unggal lembur. Bejakeun lamun seug panggih jeung Ranggasena murid aki geura tumpes anu nyieun kaributan jeung kaonaran. Sakitu ti aki amanat ka aranjeun aki moal lila. Ceuk aki paniling bari kolepat les. Jirim aki-aki tengiles gajleng sakolepat geus ngajirim deui jadi maung lodaya anu tuluy ngagajleng ngiles kanu bala. Opatanana aki Dinta jali jeung Sukmara oge dongala ting rarengha panjang. Terus Sukmara teh melong ka aki Dinta kitu deui ka jali pon kadongala. Tak kitu geuningan dongala. Mang Jali, Abah, sakumaha kasauran bieu? Cek aki paniling yen anu sok nyieun karaman teh rundayanana Ratu Siluman anu geus wani maling kitab Asma Sewu anu dituluykeun nyaeta tapak lacakna ku Sabda Geni anu boga murid nyaeta Gandawesi. Satuluyna kumaha ieu lengkah urang? Ceuk Sukmara nanya kanu tiluan. Pok Abah Dinta teh nyarita. Kieu ja, bieu keamanatan ku aki paniling sasatna urang teh ari anu disebut amanat teh berat. Satekah pola urang teh kudu bisa panggih jeung anu ngaran Ranggasena anu ngagem ajian titisan karuhun. Di mana bae ayana perlu ku urang diteangan. Kitu dah ari jeung aki mah. Kumaha ceuk maneh Jali? Abdi satuju kana usul Abah. Nepikeun ka iraha wae ge urang teh kudu panggih tah jeung Ranggasena keur numpes kajahatan anu ditimbulkeun ku Ratu Siluman teh tah. Cek Jali harita teh mairan trilapok dongala teh nyarita. Bener pisan sakumaha caritaan Bah Dinta kuring oge nanyaluyuan oge satuju kana maksud anu rek dilaksanakeun. Urang tumpes kajahatan anu ditimbulkeun ku rundayanana Ratu Siluman anu geus maling kitab Asma Sewu. Di mana wae ayana urang musnahkeun rundayanana eta Ratu Siluman anu ayeuna dituluykeun ku Sabda Geni anu boga muridnya eta Gandawesi. Ngan samemehna kudu panggih heula
jeung murid Aki Paniling anu ngaran Ranggasena. Cek Donggala harita teh bari melong ka Sukmara. Nya, kuring satuju. Lamun kitu carana. Hayu, ayeuna urang ninggalkeun ieu leuweung. Niat urang samemeh ngahancurkeun kabiadaban rundayan Ratu Siluman. Urang kudu neangan heula Ranggasena. Kitu cek Sukmara. Geus kitu mah, bring opatanana arindit ninggalkeun leuweung geledegan. Maksud anu opatan arek neangan Ranggasena. Sok sanajan dina pikiran masing-masing teuing ka mana jeung di mana ayana. Tapi teu pondok pangharepan, opatanana boga tekad hayang tepung jeung Ranggasena. Cag tunda heula anu keur lumampah, Sukmara, Abah Dinta, Jali jeung Donggala. Ayeuna urang caritakeun di hiji wewengkon anu katelahna Gunung Demit. Harita aya 2 jalma ngadigleu bae leumpang jiga nu tas lumampah jauh. Anu saurang buukna gondrong, make jubah beureum jeung make tergos. Ari nu saurang deui pangawakanana peteke leutik, tapi awakna sanajan leutik ngeusi, buukna gondrong. Lempang nadangah es tuning teuneng taya kasieun. Anu make jubah beureum nyaeta Gandawesi. Anu saurang deui ngaranna Arya Wulu. Gancangna carita, Gandawesi jeung Arya Wulung geus tarepi ka mumunggang Gunung Demit. Terus sing lalenghoy bangun capek. Napas ngahega kesang nyorolok sakujur awak. Tapi duanana teu eureun heula. Terus bae muruka hiji tempat. Anu lempang pangheulana Gandawesi dituturkeun ku Arya Wulu. Teu lila srog kana hiji gawir cadas anu nang tawing. Terus Gandawesi tangga teu lila pok nyarita ka Arya Wulu. Arya Wulu, bantuna nutup rapat euy. Hartina si Abah Geni teh aya di jero. Hayu urang asup. Ceuk Gandawesi barigap kana batu segede sirah. Hiup beluar dibalangkeun ka hiji tempat. Geduk borobot aya sora nu ngaborobot. Teu lila riag batu cadas anu aya dina hareupeun Gandawesi teh ngageser bray panto muka. Horeng dijieuna teh tina batu segede telebung. Pantes hese kapanggihna ku nu can nyaho mah. Sanggeus pantona muka, sup Gandawesi asup dituturkeun ku Arya Wulung. Barang geus tepi ka jero, plong ka tempo aya lawang guha anu jero jeung jiga jauh, tapi caang sok sanajan teu jiga di luar oge. Pok Arya Wulung nyarita ka Gandawesi. Pantona tutup deui paman, bisi sabda geni guru urang ke ngamuk. Harita ditutupkeun deui mah. Nutupkeunana lain ti dieu atuh Wulung, tapi kudu ti ditutup. Di dinya aya deui kunci rahasiana. Hayu tuturkeun, ceuk Gandawesi. Bari nunjuk ka hareup, geus kitu tuluy ngalengkah deui mani ati-ati pisan. Ari Arya Wulung teu nyarita deui, terus wae nuturkeun ka Gandawesi. Teu lila antarana, duanana geus tarepi ka hiji tempat. Kaayaan di dinya leuwih caang, patempatanana leuwih lega. Reg Gandawesi teh eureun heula. Ret kana batu sagede hulu kuda anu nonjol dina bilik batu. Pok Gandawesi teh nyarita. Wulung, tah eta batu teh kuncina tah. Sok jejak sinarata jeung nu sajen tah. Ceuk Gandawesi bari nunjuk kana batu anu nonjol. Pok Arya Wulung ngajawab bari jeung singkil. Mangga paman, mangga. Cobi ku abdi urang jajak. Ceuk Arya Wulung bari jung ngangkat suku katuhuna. Hiat, dek nyejak batu anu nonjol teh. Lap batu teh ngalalap. Barang jeung kitu kadenge aya sora anu ngageblug. Gebeg Arya Wulung ngagebeg mani ngagurubug. Terus ngareret ka tempat datangna sora. Paromana semureuwas. Tapi Gandawesi anu nempo paroman Arya Wulung ngan ukur nyarengeh bari jeung unggut-unggutan. Pok nyarita. Ulah kaget. Eta malina naon. Tapi sora panto anu nutup. Memang guru urang sabda geni marajin. Nyieun panto ogenan teu sarua jeung batur. Hayu ah, ceuk sabda geni bari nyerenge.
atuh Arya Wulung rada eraeun lantaran rumasa geus kapalingan malah mah tadi teh disangka rek aya bahaya. Ari pek ngan sakadar sora panto anu nutup pok Arya Wulung teh nyarita. Mangga ngelingan paman, mangga. Abdi ogenan geus hayang tepung ya jeung guru teh. Cek Arya Wulung bari terus nuturkeun ka Gandawesi. Duanana ngagerdig lempang ngajugjug ka jero guha. Tempatna sabda geni, horeng eta guha teh jero pisan. Teu lila antarana Gandawesi jeung Arya Wulung geus tepi kana panto anu ka jero. Pantona biasa, dijieuna tina kai atuh terus diketrokan ku Gandawesi bari jeung nyarita. Buka panto guru, ieu kuring datang ye. Cek Gandawesi jiga anu geus yakin pisan yen pribumi teh aya. Memang teu nyalahan, harita keneh teh jero aya nu nembalan. Taya deui lian ti sabda geni anu rek ditepungan ku Gandawesi jeung Arya Wulung. Sok surungkeun wae Ganda. Da ditulakan eta mah. Ieu kami keur teu ngareunah awak ieu. Cek sora sabda geni nyaeta guruna ti jero. Pok Gandawesi nyarita deui. Heug, ari kitu mah atuh. Cek Gandawesi bari terus nyurungkeun panto. Brai panto teh muka, pok Gandawesi teh nyarita ka Arya Wulung. Hayu, urang ka jero Wulung. Mangga paman, mangga. Jawab Arya Wulung bari jeung manggut. Atuh geus kitu mah blus duana teh ka jero. Datang ka jero teh duanana rada ngarenjak. Lantaran nempo sabda geni keur ngagoler dina dipan. Panona rada loyo. Atuh gancang Gandawesi nyampeurkeun bari jeung nanya. Olo. Nah kunaon ieu teh, guru? Jiga-jiga henteu waras kieu ye. Cek Gandawesi bari neuteup harita teh kanu jadi guruna. Ulah gugup besi. Da kami mah teu kunaon. Ngan sakadar gering saeutik kitu. Sok darieu kadinya. Syukur buru-buru datang ka dieu. Rada keur gering kami teh. Ngan teu parna ari gering nama. Nuhun atuh guru. Saupami guru teu parna mah. Cek Gandawesi bari koloyong manehanana teh ngadeuketan kanu jadi guruna. Terus manok nyang hareup madep ka guruna. Keheulaanan ieu teh Wesi. Jiga-jiga aya penting. Soalna mulang lengoh petot. Oge candina waktuna. Aya naon ieu teh? Asa beda rasaan kieu kami mah. Ceuk sabda geni anu jadi guruna nanya ka muridna anu ngaran Gandawesi. Aya bancang pakewuh guru. Siranggasena muridna Aki Paniling. Ayeuna geus liar deui ka lemur-lemur anu tangtuna bakal ngahalangan lengkah urang pikeun nyulik para wanoja. Kitu ta guru. Da sangka. Aing ngarasa kaget ngadenge eta beja. Tapi memang eta teh bakal kajadian. Sabisa-bisa anu ngaran Siranggasena kudu ditumpun ludeskeun runtuyanana ti Atmawirya. Ulah diantep sina kumulendang di jagat pawenangan ieu. Tangtuna bakal ngahalangan kana lengkah urang. Kumaha? Lamun urang jangan wae ka pilemburan. Sok komo ngadengi hiji kajahatan-kajahatan anu ditimulkeun ku karaman urang. Cek Arya Wulung harita teh nimbrung. Bener pisan. Sok careangan ka ditu. Tapi lembur mana anu sakirana hasil. Lantaran lemur ogenan sarua wae loba. Jadi kudu dipikirkeun heula ti ayeuna. Ngarah teu loba miceunan waktu jeung tanaga. Gampil. Ayeuna mah ulah milarian kanu teu acan puguh. Mending urang ngajugjug heula we lah ka lembur anu pangdeuketna ti dieu ye. Anu pernahna kabelah kaler ti dieu teh ye. Kitu manawi katampi. Bener pisan. Kuring oge satuju. Tapi kumaha ye? Ari pamanggih Gandawesi. Ceuk sabda geni bari ngareret kanu jadi muridna Gandawesi. Kuring oge satuju pisan. Hayu, urang ngajugjug ka dinya. Ngan moal tepi ayeuna jiga nama. Lantaran kaayaan teh geus burik pisan. Ceuk Gandawesi, bangun anu kurang yakin. Teuing naon sababna Gandawesi bet jadi borangan. Padahal biasana sok gesit jeung tara boga kasieun. Ari harita mah eleh ku wawanen Arya Wulung. Ulah ngemutan perkara waktu. Tong boro sifatna sapeuting. Sanajan nepikeun ka saminggu ogenan. Abdi mah moal mundur. Ceuk Arya Wulung bari jeung melong ka Gandawesi. Kahade sing hati-hati. Sabab anu ngaran Ranggasena pangabisana lain bantrak-bantrakeun. Urang salawasna kudu hati-hati. Nyang hareupan eta mangkelu.
Ceuk sabda geni omat-omatan ka Gandawesi. Dina nyang hareupan anu jadi muridna Aki Paniling nyaeta Ranggasena. Timalan guru, disim abdi bade ngalaksanakeun naon rupi amanat guru. Ayeuna sija permios. Atuh geus kitu mah teu loba catur deui. Bral, Gandawesi jeung Arya Wulung Mariang ninggalkeun deui eta guha. Anu maksudna mah arek neangan Ranggasena muridna Aki Paniling. Panon poe beki lila teh beki turun ka puncak gunung. Malah lila-lila mah blus surup ka tukangeun gunung. Dijajabkeun ku sora tonggeret anu reang di sarada. Heuleut sawatara waktu, angin pagunungan ngahiliwir nebak kana dangdaunan. Teu lila bray cahya layung manihibar. Koneng umyang lir emas sinangling, dangdaunan anu kasorot ku cahya layung. Manihibar mantak lucu ka tempona. Dina kaayaan kitu, dua jalma sing dari geuleuh leumpang dina jalan anu nanjak. Saeutik deui tereh tepi ka pilemuran. Alon-alon wae lempangna bulung. Anu penting mah urang, peuting geus nepi ka hiji lemur. Di dinya urang ngayakeun tindakan. Urang mancing nyeun kaonaran. Urang nyulik hiji wanoja. Ku ayana nyeun tareka kitu. Anu ngaran si Ranggasena bisa nembongan. Nya bener pisan iwa tingin tinakan kitu. Supaya anu ngaran si Ranggasena teh bisa nembongan ka urang. Lamun geus nembongan, urang cerek we sakalian lah. Kitu cenah pagunemanana dua jalma. Si Horeng teh eta teh Gandawesi jeung Arya Wulung anu keur ngajugjug ka hiji lemur, keur ngalaksanakeun tugas amanat guruna. Kacaturkeun kaayaan di jero lembur. Harita aya 3 ronda keur ngariung di gardu. 3 ngajarentul bari jeung diharudung ku sarung lantaran tiris kacida. Harita teh geus liwat tengah peuting. Di gardu teu nyeungeut lampu. Atuh kaayaan teh poek hieum ku tatangkalan. Ari 3 ronda harita teh jeung baturna keur arudud. Atuh teu beda bae jeung cika-cika anu keur ngariung tiluan. Dina eta kaayaan, pok salasa urang ronda nyarita ka baturna. Lain kuring mah ngarasa melang ieu teh ye. Pedah dina waktu ayeuna-ayeuna. Cenah mah keur usum culik. Tapi anu diculikna teh khusus para wanoja. Peuting kamari kejadian di lembur wetan. Mangkukna di lembur kaler. Tah kusabab kitu, urang ogenan jadi ngarasa rempan. Sok sieun eta karaman teh nepikeun ka lemur urang. Ceuk hiji ronda harita teh bari ngareret ka baturna. Nya bener pisan kuring ogenan pernah ngadenge eta teh. Naon maksudna atunya? Make jeung maling para wanoja padahal mamaling mah harta bana we. Ulah maling jalma. Ceuk ronda anu hiji deui harita teh. Talabah dieuna anu perlu dipikirkeun teh. Sabab naon? Sabab moal samata-mata anu diiwatna para wanoja lamun taya maksud jeung tujuan anu beda ti batur. Pan ilaharna mah anu disebut bangsa teh atawa maling nu dicokote iwati harta bana. Tapi karaman ieu mah ari harta bana ditinggalkeun nya nu dipalingnana teh khusus para wanoja. Nya bener. Jadi urang teh kudu salawasna hati-hati. Nya khususna meumeureunana anu boga budak awewe anu masih keneh wanoja. Pasti teh bakal jadi sasaran kajahatan tah dina waktu-waktu ayeuna. Nya kitu sakumaha diomongkeun ku Mang Amin bieu. Wa teuing nepi ka lemur urang tah. Karaman anu tumiba di lemur batur teh. Pan saeutik henteuna urang teh kudu ningkatkeun kawaspadaan tah dina ngajaga lemur. Kitu cenah ceuk hiji ronda. Bari murungkut menarkeun sarungna sabab hawa dina peuting eta karasa tiris pisan. Ceuk beja mah si jirim anu ngiwatna teh lir ibarat siluman cenah. Jadi ngan katempo ngolepatna wungkul. Tah berarti ieu mah lain jama samanea. Nya, tapi sabaraha manehna atuh nya? 2 manehna atawa 3 manehna ieu teh? Lain kitu. Maksud teh anu luhur ku elmuna, jemar ku pangabisana. Kitu cenah pagunemanana 3 ronda. Sabot keur kitu, jerit-jerit ti beulah kalereun gardu ronda teh anu ngajerit. Gurubug 3 ronda teh ngagurubug. Reuwas ngadenge anu ngajerit.
waktosna anu parantos nyekapan rupina ngalangkungan episode anu ke-25 jajar carios Jurig Karuhun urang dicekapkeun dugikeun ka dieu heula. Insyaallah Mang Acil Gentra Suara baris nepangan deui ngalangkungan episode anu salajengna nya. Mudah-mudahan sadayana dipaparin kanikmatan, dipaparin oge rezeki anu seueur, dilancarkeun oge dina usahana sareng rehat daramang. Hatur nuhun tina perhatosanana, permios sanes teu sono, pamitan sanes bosenan, dipungkas billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag per mios.